Woi, dulur-dulur sadayana, ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nu ngahibur. Dulur-dulur kontrol atuh. woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu korot jeung nu ngora murang kali oge bisa Kontrol atuh. woi. Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua, komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Alhamdulillah kebeli HP hasil ti usaha ngahibur masyarakat. Dan ieu mah loba nu mantap panggalikeun sumur. Dia teu boga cai enam alhamdulillah loba caina. Kenal nih? Ih, ada amat teh boga cocokan anyar. Ajaran atuh urang minjeu. Foto orang nih foto alus teh kamerana. Ngali naon sih? Ngali naon sih nih? Serius amat. Woi. Woi, aja lemah di dia teh. Woi, kontrol atuh. Sombong amat sih, menit teh nembalan-nembalan. Bete keluar ah. Oni, Oni, Oni. Aduh. Kunaon Mi? Oni, nikah cida-cida teh nyawa HP teh Oni. Ningali si Dudung teh. Henteu Mi henteu. Aduh. Oni, nyawa HP teh meuni teh eling. Nya maaf Mi, maaf. Lepaskan atuh Mi. Kebiasaan. Teu boga adab ka kolo teh. Menit tunduh. Tuh, Ngahulai deui, ngahulai deui nanaon teh. cuacana dong, ieu teh aduh, pingip. Emang ngeunah sih mang ieu jeung hanutan mah nya. Naon hanit? Ngabeuleum imah. Betu eta nang di mana? Naon? Iya. Topi. Heeh. Ya Allah. Asal muasalna topi. Citana kieu. Citana. Aduh, Kurang ceritakeun ceritana. Kurang keur lempang. Aya ibu-ibu keur diuk jang ka dieu. Aya naon Bu? Boga duit teh ujang, nah cek si ibu teh tah ka urang. Boga baraha 15.000 nih. Oh nya Bu, mere duit 15.000 dah hayang nulungan. Aneh teh teh mere ieu. Ka ieu tah jang ieu tanda ibu nuhun cenah ka ujang 15.000 ieu gantina ibu mah teu bisa merena naon. Lamun ujang make topi ieu harim pasti loba nu resep cek si ibu-ibu. Cek si ibu-ibu teh nah ari keur dipake respon ya harim teh arek make topi arek teu keukeuh we teu resep. Mang aya teh topi teh ngan kumaha deui teu pake ah nyaah mang. oh bener pakai eta. Kepala ngrajitna naon tah mantap. Tanya ari urang teh geus dibere topi teh urang leumpang. Ningali ka tukang si ibu geus eueuh. Si ibu eta geus eueuh. Ka mana kira-kira eta? Naik ojek. Nyona 15.000 eta teh jeung naik ojek. Ya Allah. Terus ibu-ibu eta ka mana deui eta? Teuing ayeuna mah da urang haji nama ibu-ibu minta nomor HP. Dibere? Eueuh pan teu boga nomor HP. Urang mah HP ge boga ge teu. Nya. Ieu urang mah paling nonton bawa batu kitu ningali HP untuk bisa mana HP. Si sesuai maksudnya jeung setelan. Rajit. Ulah sok ngelek mang, ulah sok ngelek mempengreh ye wisata. Mamang can pernah ya digaplok ku ieu nya, ku jelema ganteng. Mana teh ganteng? Ieu. Kapok lagi sakali. Nah, teh. Pakai deui tuh Nggak topina. pake. Perada janji.
Tah, Ajib. Ibu-ibu teh ngomong gitu mah nggak urang berpesan jaga baik-baik topi. Pideng dong. Basireum amat teh. Mamang meureun bau tesak betul mila kieu aing. Non Sep, datang-datang. Balagu dah si Oni. Kunaon ieu teh si Oni? Atuh, kunaon, Sep? Balagu teh si Oni. Kunaon si datang-datang ngaguma? Mentang-mentang mau HP anyar dong. Sep, assalamualaikum atuh datang teh. Hampura mang. Rada kesal tuh da urang kasih Oni, ieu urang ka imahna. Ayo we nyenyong HP ditanya gitu nembaran-nembaran acan. Ditipu. Astagfirullah. Oni. Ah, nu bener Sep. Gak ada akhlak tuh orang memang. Sakitu anyar boga HP. Komo mun boga pamajikan. Rem terus dong, nepi kantogan. Si Rajit. Eta si Oni bari lempang nyonya HP we. Teuing, Mang. Kedeungnya ditajong. Tuh kan. Ini balagu boga HP anyar teh Urang aya di dari game itu dianggap. Alak pisan maneh mah nih. Marconi. Ningali naon sih mun serius amat? Kontrol atuh. Aduh, saha deui nu neuneun ieu? Pi omongan kalakuan ente. Kunaon dong? Kontrol atuh. Asmosian wae maneh mah. Maneh nu nyieun emosi mah. Kontrol atuh. Di dia teh baturan marane. Asik sorangan nyonya HP teh. Sikat Arek sat, Mang. Irik maneh mah dong ngomong ke boga HP. Urang mah sirik ka jelema anu bisa nyumputkeun kebaikanna di setiap masalah naon wae nih. Dina masalah agama, dina masalah naon manehna bisa nyumputkeun kebaikanna. Eta karak urang nu nyieun sirik. Sorry nih, arek naon urang sirik ka anu boga HP. Urang kesel ka jelema model kos maneh kieu. Ulah sok daek dibobodok ku teknologi. Nih, maneh pernah ngadenge dina berita teu? Seorang teman berkumpul di suatu tempat. Temannya itu asik sendiri mainkan HP. Lalu temannya sendiri mencukur abis kumisnya hingga menewaskan kutu-kutunya. Maneh apal teu? Rajit. Kontrol atuh nih. HP teh jeung komunikasi jarak jauh. Ari keur kumpul kieu mah teundeun heula HP-na urang ge boga HP teu kitu-kitu teuing. Smartphone anu nyieun crazy man teh kos kieu ieu. Bahasa naon eta, Mang? Bieu akibat ngadang roti gampang, Sep, jadi so Inggris. Nyerelap teu Mang rotina. Gue ieu narangled nalak-lakan. Dung, Ulan Mi, bade ka mana Mi? pugu Umi neangan maneh tadi puputeran. Ya si Oni, pan tadi kapanggih jeung Umi. Apaleun manehna oge? Umi neangan maneh. Emang si Oni teu ngomong? Teu Mi. Meni kesel HP weh. Ampura Mi, ampura. Sikat Mi, sikat. Sikat Ami. Balik heula pangmoekeun kasur. Nya Mi. Sok atuh Mi ti payun. Marconi. Oh, ditinggalkeun urang. Kumarana. Oni pasti neangan, Mang. Teuing antepkeun lah kapalang Rajit. Bener. Sep, si Oni kecanduan teknologi. Urang ge ngeboga kitu-kitu teuing. Oh, nya mah parah. Ibu, empan urang mah empan urang mah empan. Tawa mah. Nyantai artinya nyantai. Urang mah untung teu boga HP mah. Teu boga. Heeh. Aduh. Terus dengan ulah boga. Nah, orang aya. Ulah boga. Kayak
jadi ya jadi boloan. Si itu si siuk. Jadi pindah ka dieu, Sep. Mang, tadi urang ka sawah usaha. Si Oni na mana? Dudung gantes atuh teu katenjo matana. Nungkul wae atuh dadung, geus we kurang ditinggalkeun dua anjing sa Asep. Paling pas sadar mainnya neangan. Mah, baru dah. Pasti eta mah. Teu sadar si Oni, ente cabut. Aduh. Dung, kudu nama indung mane ulang ngajiwir cilina. Jiwir kumisna. Tah kieu tah. Urang. Eta mah sekedar contoh doang, Sep. Tamangan kumis, Mang. Pagar DPR. Jadi ka urang. Si Oni meureun, Dung. Bisa rusak atuh, Dung. Rusak kunaon, Mang? Dibaledogan ku budak STM. Kan loba nu demo ayeuna di gedung DPR. Ku budak STM sih, Mang. Lainna biasana ku mahasiswa. Mahasiswa, Mabrata. Abarata. Sinobi. Aduh. Terus naon atuh, Mang? Maha marane we. Pak, kanyawa nonton si Montok. Nonton si Montok maneh. Dia kan dong kan. Oni ulah kebiasaan nonton kos kieu. Rajit. Oh bener, Mang. Coba tong ngajak-ngajak tuh nonton kieu. Emang ningali naon sih, Dung? Itu si Mon. Oni teh. Aduh ripuh, geus mana mah teu kudu nyosep. Ngobrol jeung si Neng ge ngompol. Naon sih ieu? Eta pe urang, Dung. Bisi kacanduan, tah siga kos Oni. Tasok ning jalan kos kieu maneh Oni. Ih, meni kesel Oni. Ulah Dung apena ulah saujon heula. Tah, bisi marane hayang apal mah urang nonton kos kieu. Mana we otakna kudu disapukeun. Emang ieu film naon sih ni? Ternyata apa? Pan urang jeung si Asep teh boga HP nih. Ya sih. Film naon sini? Coba nih ini. Ningali. Iya, Pak. Kalau dililatin ayo. Bisa di sungai. Bareto Channel. Oh, Bareto Bareto Channel. Channel. Babarengan tonton. Ayo, yuk. Lagu tah si Oni. Kunaon si Oni, Sep? Mentang-mentang boga HP anyar, dewe kadinya nyamper. Ngerem terus, Dung. Nepi. Nepi na mana? Sorry nih, arek naon urang sirika nu boga HP. Urang kesal ka jalman kos maneh. Ulah sok daek. Dibobongi kos. Sorry nih, arek naon urang sirika jelema nu boga HP. Asik. Dadah, Mang Andong dadah. Mu, Mana kodongmu? cinta mah budak, Sep. Bisa wae Den. Din. Aku sayang kamu, Teh. Bener aku mah sayang. Kalau sama kamu, aku rela kehilangan apa aja. Dewa. Anjing.